Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ij'alu kudu ngajadikeun aranjeun kabeh min sholatikum kana salat aranjeun kabeh. Pi buyutikum di pirang-pirang imah aranjeun kabeh. Wala tattakhiduha sareng ulah ngajadikeun aranjeun kabeh kana itu buyut kuburon kana kuburan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Ijtanibu kudu ngajauhan aranjeun kabeh asab al mubiqati kana 7 rupa anu ngabinasakeun. Asyirka tegasna musyrik billahi ka Gusti Allah. Asihro anu kaduana sihir wal qatlan nafsi sareng anu katilu maihan awak-awakan allati anu harrama ngaharamkeun sa Allah Gusti Allah illa bil haqqi kecuali jalan hak. Wa akla riba sareng kaopatna ngadahar barang riba wa akla malil yatimi sareng kalima ngadahar harta budak yatim wa tawaliya sareng kagenep mengkol yaumazahfi dina poean perang wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minati sareng katujuh nuding zina awewe anu muhson al ghafilati anu paroho al mu'minati pirang-pirang awewe anu mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhani Bukhari Muslim. Ahabul a'mali ari pang dipikat cintana pirang-pirang amal ilallahi munggu Allah adwa muha eta pang langgeng-langgengna ieu amal wa in qalla sanajan saeutik itu amal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syaikhani Bukhari Muslim an Aisyah ta katampi ti sayyidatina Aisyah. Ahabul a'mali ari pang dipikat cintana pirang-pirang amal ilallahi munggu Allah antamu ta eta yen maot anjeun walisanuka bari ari lisan anjeun rotbun eta baseuh min dzikrillahi tina zikir ka Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al Baihaqi Imam Baihaqi an Muadzin katampi ti Muad. Ahabus sholati ari pang dipikan cintana salat ilallahi munggu Allah ta'ala maha luhur Allah sholatu Dauda eta sholatna Nabi Daud. Wa habus siyami sareng ari pang dipikat cintana puasa ilallahi munggu Allah siyamu Dauda eta puasana Nabi Daud. Wa kana sareng bukti Nabi Daud yanamu eta kulam ieu Nabi Daud nisfal lail dina satengah wengi. Wayakumu sareng gugah ieu Nabi Daud sulusahu dina sapertiluna lail. Wayanamu sareng kulam ieu Nabi Daud sudusahu dina sapergenepna itu lail. Wayasumu sareng puasa ieu Nabi Daud yauman dina sadinten wayubtiru sareng buka ieu Nabi Daud yauman dina sadinten. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Ahabul kalami ari pang dipikat cintana omongan ilallahi munggu Allah ayakula eta yen ngucap saha al abdu ieu hiji hamba subhanallahi wa bihamdihi kana lapad subhanallah wa bihamdihi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Dzar katampi ti Abi Dzar. Ahibba kudu mika cinta anjeun linnasi ka manusa ma kana perkara tuhibbu anu mika cinta anjeun linapsika pikeun diri anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Al Bukhari Imam Bukhari. Ihfaz kudu ngariksa anjeun wudda abika kana karesep bapa anjeun la taqtohu ulah megatkeun anjeun kana itu wudda abika fayutfi'u tah bakal mareuman saha Allah Gusti Allah nuroka kana cahaya anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Al Bukhari Imam Bukhari. Ahabul kalami ari pang dipikat cintana ucapan ilallahi munggus Allah ta'ala maha luhur arbaun eta aya 4. Subhanallah kahiji lapad subhanallah
walhamdulillah sareng kadua lapad alhamdulillah, wala ilaha illallahu sareng katilu lapad la ilaha illallah, wallahu akbar sareng kaopat lapad Allahu akbar. La yadurruka henteu ngamadaratkeun ieu kalam ka anjeun bi ayyihinna kanu bae mana badak tak ngamimitian anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad an Samroh katam piti Samroh bin Jundub. Wallahu a'lamu bissawab.